jejer mungaran pagelaran seni wayang pagelaran seni wayang bineka binangki dalang nyanggekeun kasadayana kasugriwi pamiarasa nu micin kaseni Sunda dinapa gelaran wayang seni Sunda padalangan nyana kajen jeung atika pujangga boga wiwitan nyipta seni pawayangan mangga urang sasana dimulai diajena najan mangrupi tongtonan mugi sing jadi tuntunan sangkan ulah kajongjonan ngeberung tanpa ugarangan pagelaran seni wayang dipinatonakeun ku kidalang mibanda sindir siloka simbol silih jang sasmita sindir dina pawayangan sindir teka kereng elingan sangkan ulah kajojongan ngaberung tanpa gerak lah wayang hirup ku dalang nak jalma hirup ku gustina kitu mung buking manusa rumingaka di pawanangan
Ngagelaraken cahya nur cahya anwasanan wayang ngagelaraken malih kang danur citra Sahya Nursari Ya Nurjati Sangyang Wetri Sangyang Latri itu rombongan datang Najan jauh oke atang pancen tugas dang yang wayangan ipuau wineng wayang agung winedar wayang tunggal warga seni adalah kita selian sejati warisan kemang sungsan minangka pamuka lawan
wayang nu jadi perlamang hirupna urang nu direka ku kidalang besarnya muntang titip sang badan iwan kapal utang urang ka Gusti kidalang nu ngahaleang haleang lain urang kagungan nu maha weuna